Babat Limbangan. Baheula Prabu Siliwangi salaku Raja Pajajaran ngagaduhan pangawal satia anu namina Aki Haruman. Unggal dinten Aki Haruman dipasihan tugas moro sato nganggo sumpit sareng busur. Dina hiji dinten Aki Haruman angkat moro ka wetan. Dugi ka siang anjeunna henteu acan kengingkeun buruan. Sanos anjeunna parantos naek sababaraha gunung sareng gunung, anjok ka puncak hiji gunung, anjeunna ningali aya nu ngagensang di belah karer di walungan Cipancar. Ternyata lampu kalotina awak hiji putri anu nuju bandi anu ngaku janten putra Sunan Rumenggong. Istri meuni geulis pisan, tanyana bidadari kerek sumping ti sawarkaloka larira anu sakitu halusna pun Aki antosan sakedap bade tumaros. Arek naon menta diantosan ka kuring? Kieu ogan anu matak minta diantosan teh rehing pun Aki anyar patepang areogan putra saha. Sahanya tuang jenengan ti mananya bumi Banjar Karampang Layungan. Jadi kitu menta diantosan teh. Lamun Aki hoyong uningan nya di dieu lembur kuring. Imah kuring sarta kuring putra Sunan Rumenggong nu ngageugeuh nagara Limbangan. Pertemuan sareng Nyi Putri ti Limbangan dicaritakeun ku Aki Haruman ka Prabu Siliwangi. Dumasar kana kajadian ieu, Prabu Siliwangi namina gunung eta kalayan nami Gunung Haruman. Teras Prabu Siliwangi hajat nikah sareng Putri Limbangan. Anjeunna ngintun Gajah Manggala sareng Arya Gajah. Sareng Aki Haruman sareng sajumlah pangawal lengkap pleken ngalamar putri kalayan esep yen proposal kedah hasil sareng henteu balik sateuacan jalan. Gajah Manggala nganterkeun surat ti Raja Pajajaran ka Sunan Rumenggong kulisan sareng nyerat langsung ngalamar putrina. Panerusna oge dikintunkeun ka putrina, tapi Nyi Putri nolak ku alesan yen Prabu Siliwangi parantos ngawadan langkung ti 100 istri. Ieu simkuring diutus ku Kanjeng Prabu Pajajaran ngalamar putra gambaran kanggo dianggo karwas sarta ieu nyanggakeun suratna dina buku haur. Nyi Putri teras wae ngaleungit tina pandangan manusa. Sanaos parantos dipilarian di mana-mana teu acan aya nu mendakan nanging segina anu bau. Kusabab kajadian eta nami desa anu namina Buniwangi muncul. Milarian Nyi Putri telas dilanjutkeun ka sababaraha tempat. Di hiji desa, Nyi Putri nunjukkeun dirina ka kolotna. Kusabab kolotna henteu ngaguguan hate nahan kasedih anu teu kakur. Anjeunna ngembangun di bumi alit sareng sempit, maka dinggananan kampung Sempil. Nyi Putri dipasihkeun ku bapana pikeun narima wasiat Raja Pajajaran. Nyai pomo ulah henteu nurut kana kersana Kangjeng Raja Pajajaran karana sing nyaah ka Ibu Rama lantaran itu teh raja tangtos maksa mirusak ka amaka sadayana sabab Ratu Merba misesa. Pugu geus tepi kana kadar si Nyai milik si Nyai jeung perkara nu jadi awewe ulah sok gede ngahareupan gundag-gundag nu acan puguh nepi kanu geus bukti tungtungna jadi awewe kalungsu jeung deui puguruk amal geura rabekeun ku Nyai. Upami henteu anjeunna bakal maksa dina raraga ngajukeun nasehatna. Anjeunna oge nyarios yen aya 5 pihak anu kedah dijaga, nyaeta guru, raja, kolot, mertua, sareng dalulurna. Anu pangkolotna nikah sareng Raja Pajajaran dipihareup ku sepuhna pikeun ngalahirkeun turunan raja. Ahirna Nyi Putri kersa nampi usul Prabu Siliwangi. Saatos 10 tahun Nyi Putri kagungan 2 putra ti Raja Pajajaran, nyaeta Basudewa sareng Liman Sanjaya. 2 murangkalih eta dibawa ka Limbangan ku Sunan Rumenggong. Teras dijantenkeun Prabu di dinya numutkeun amanat Raja Pajajaran di 2 tempat anu beda. Basudewa janten patih Limbangan kalayan gelar Prabu Basudewa sedengkeun Liman Sanjaya ngawasa daerah dayeuh luhur. Di belah kidul sareng gelar Raja Liman